Lain bi ai kamari bibi keur pencoblosan atau milih nu mana? Nu menang atuh A. Akur atuh jeung urang. Cing, bibi boga pamenta teu ieu ka gubernur orang nu anyar ieu. Lah teu bapak menta bibi mah ngan 2 paling oge. Nah, irit anjir. Cing nu kahiji naon? Nya harga sembako we sing murah. Oh, benar. Penting ya guys ya, harga sembako mah bener kudu murah. Terus nu kadua, Harga skincare deui sing murah. anger ya bibi aing. Skincare teu tinggalin anjir. Padahal mah ku sarerang kaung we nya bibi aing mah. Da percuma make skincare ge atuh kakala jiga careuh bulan bibi aing mah pan. Bae. Da meureunnan eta nya. Eta salah sahiji meureunnan keluh kesah ti ibu-ibu di Jawa Baratnya. Pokoknya mah Kakang Haji Dedi Mulyadi. Selamat atas kemenanganna, selamat oge menempuh masalah baru. Oge mugia Jabar istimewa. Brad, nyadi Brad, cekolot baheula. Parawan ulah sok diuk di lawang, Brad. Cenah mantak nongtot jodoh. Heeh. Kumaha deh? Ari eta, Brad. Jodoh nongtot nasok sakumaha, Brad. Pertanyaan yang sangat goblok sekali nu kieu teh. Sigaleho we ceng kumaha ceng? Sigaleho anjir. Hejo, Brad. Tawa herang, Brad. Hejo ceng hejo. Hejo. Ngeuleuheung atuh, Brad. Kanjat disusut, Brad. Tereh cager meureun nya. Please ceng. Ceng ieu teh pan lain keur ngabahas leho, keur ngabahas nongtot jodoh. Lain nontot leho ceng, lain nah jadi geuleuh kieu anjir pembahasan teh tuh. Parah aja saroceng ieu. Ha bisa wae ieu ya bayong bongkolot ya. Brad, anu jualan kembang api nu komplit, Brad. Di belah mananya, Brad? Naon, yang tahun baruan. Nya, Brad. Atuh loba ceng. Jalan ge ayeuna geus loba nu daragang sih teh. Aceng tadi, Brad, neneangan di taman ge teu manggih di pasar harianeun, Brad. Aya aceng neangan nu kumaha nya petasana. Hah? Anu HDB, Brad, gini, Brad. Anu ngepeur asapna teh, Brad. Warna-warni di luhur teh, Brad. Heueuh aya loba ceng. Aya. Teu manggih, Brad. Teu manggih kumaha aya aceng. Kapan Aceng mah, Brad? Hayang petasanan teh gini, Brad. Anu aya volumeuna, Brad. Nu aya volumena. Nya kapan sok ngejat gini, Brad. Duar, lamun 25 kali meureun, Brad. Aceng mah hayang nu make volume bisa di launan, bisa ditarikan. Jadi dor gitu, Brad. Anjing. Nya ada sound system sih teh. Pan ieu mah air mancur teh petasan ceng. Ya omongan saroceng ieu anjing. Ha bisa wae ya petasan bebet ya. Kos, udud kos. Dah kopi steng-steng we. Siap, Brad. Beunah mah euy kos euy. Jeung cemilan ya teh kosnya. Meuli ka warung kos. Kagok cek urang, Brad. Cemilan mah kuduna 10. Lamun cemilan berarti 4,5 sewang kagok. Lamun 10 berarti 5 sewang, pas ya. Ya ampun ting. Cemilan teh makanan ringan nyawa teh. Makanan ringan cemilan. Lain cemilan 10 11 atuh sih teh. Jadi dinya. Ini meuli ka warung Cik. Makanan ringan. Makanan ringan. Oream, Brad lah. Ngopi heula engke cemilan mah pandeuri geus erep kopi. Oh. Begitu. Ah, duit mah kieu. Oh, sok atuh uyeup kopina bisa ngobrol gembrong sireum anjir. Di dieu mah loba sireum. Leuheung, Brad. Ngan saukur di gembrong sireum mah. Di kosim we nya di mah kosim bakat keluar lobana sireum. Lamun ngagembrong kopi teu kagok anjir. Dibawa ka jeung gelas-gelasna ge. Jadi jualan kopi mana teh sireum teh dibawa gelas-gelasna. Ngarahul anjing angaros osim ieu. Ya digerohan ku majikan si lain eta teh. Lain dibawa ku sireumna.
Atuh meureun ada kandang sireum loba gelas teh lamun dibawa ku sireum mah. Parah aing kosim ieu ampun teuing. Hampura ya Allah kosim geus sudon berarti nya ka sireum Hah, bisa wae ieu yeuh anjir kenal pot sapi tank yeuh. rame nya beratnya teu sia-sia ngeusup we ayeuna. Aslina anjir. Saroceng tadinya kocak anjir. Oh, lain berarti kan eta pas menang lauk nih nya. Lauk teh udah lucu emang Heeh. pipi tembem dengan nya irungna teh demes dengan jiana mah turunan Cina eta buat lauk si boboho. Boboho cenah. Lauk boboso lain lauk boboho. Jeung deui emang lauk mah eueuh irungan. Kos. Eueuh di mana anjing aya lauk eueuh irungan, aya irungan atuh. Geus ganti eta aranna. Henteu. Di baheula ge kitu boboso lain boboho anjing. Heeh atunya. Heeh nya seueuh seuri nya. Oh, ajer si Aceh nih pas menang nih berat. Pas nempo beungeutna mah bebeungetan eta lauk. Pan urang mah lucu sirinya aya si Aceh mah lompat sieuna. Samarukna meureunana anjing lauk siluman. Pokokna mah posimanya banget ku seubeuh seuri berat. Isuk mah kosis euy diana sapopoe anjir. Kan geus seubeuh ayeuna nya boga stok. Di dinya ge mah kosi meureun isuk mah. Seuri di stok. Kan geus seubeuh, geus boga stok yang isuk mah kudu seuri. Pere atuh meureun aing seuri nya isuknya. Ya. Anyakal anjing dibeakeun tadi seuri. Aing isuk lamun aya pika seurieun kumaha atuh. Hah, bisa wae ieu yeuh anjir yeuh. Kadal buntung yeuh. Kan geus seubeuh seuri we nya euy. Ulah atuh meureun. Nganjuk we heula tuh. Jangan numpoe istuna deui. Kos. Mestilah teu ngusup we urang ngusup yah isuk mah. Poe Minggu libur anjir. Ka mana berat ngusupna? Biasa we ka walungan. Hoream kosi mah ayeuna mah teu tega berat ngusup lauk teh. Teu tega kumaha ai maneh sih teh? Ya, bayangkeun ku didinya berat. Ayeuna teh loba lauk anu jadi anak yatim piatu anjir. Anu jadi duda. Loba anu jadi randa ogenan aslina. Anggar anjing geus ngacaprak ieu anjing si Kosim ampun teuing. Please kos henteu gitu konsepna kos. Ya moal jiga jelema sih teh. Ayeuna beunang jaluna anjir jadi rana eta anu bikangna. Terus ayeuna beunang anu bikangna anakna jadi yatim. Henteu kos teu kitu kos. Henteu kawin sih teh. Teu kawin jiga jelema lauk mah. Ampun parah aing si Kosim ieu. Berarti selama ini atuh lauk teh kumpul kebonya aya weh nu ngawinkeun mah atuh eta anakna meureunan anjir anak haram kabeh. Parah aing si Kosim ieu. Jelaskeun aku mah ieu anjing. Hah, bisa wae ieu keuyeub yeuh anjir. Parah aing si Kosim ieu. Heuh geus teu kudu jadi anjir. Karunya